Aduh, kamarana baru udah si Agan eueuh, si Alif eueuh. RT minta kopi ka RT mah ya. Deka. Teh. Aduh, kabeneran. Kadi. Kadi heula kadi. Kadi diuk heula teh. Lah. Naon teh? Ieu teh ieu kabeneran aya barudak lampu barudak teh si Alif si Agan. Ai si Alif mah tadi teh latihan di ditu cenah di SD arek samenan. Samen. Heeh. Si Agan? Si Agan mah digana ulin. Deka. Barudak. Heuh. Teh, geunah ya panas poe ya. Oh, Naon? Ngopi teh. Lah, ngopi wae. Naon atuh? Ustaz Adi geus ngopi, geus 3 kali ngopi. Naon atuh ngeunahna ieu? Panas ge mah bener es kelapa yo ipang gitu. Meuli atuh teh. Aduh, ayo ipang meuli. Mana duitna dia? Atuh heueuh urang nu initna. RT urang teh RT mah nya kudu pangmeulikeun atuh. Heuh, pangmeulikeun ka dieu duitna. Boleh duitan enggak? 10.000. Meuli 2, jadi 20.000. 20.000. Meuli es kelapa. Berulah RT lah bener. Nah, haus kieu mana ngeunah ya? Kayak ngagorowan lah. Pan kamaneran urang tuh 20.000 yo. Heeh. Meuli sing ulalila meulina. Siap RT. Urang daguan di dieu nya. Siap ge. Samemeh dikasih agankeun ku aing coceng heula 10.000. Beli 10.000 aja es kelapanya. Lumayan. Si Agan eta ku aing kita kan meulikeun es kelapa. Di mana? Di mana we kumaha maneh? Tah, kudu mahi 2. Pokona mah eta meuli 2 bungkus nya. Ani di 10.000 bener. Pokona mah kudu jadi 2, pokona mah jig ini nya. Gan ke es kalapana bikin ka ten PRT nya dipipir ka RT na dipipir aya dinya Heeh. Sip, bagus. Lah, ngan bikin es kelapa. Iya cenah. Naon kan? Pang. Wah, Ipang. Naon ieu? Iya cenah. Tadi kita maleta. Pan tadi teh nita meuli es kelapa. Eta iya ngomong nama. Kita maleta apa maleta cenah. Teu bale gue. Wah, Ipangna di mana? Tadi mau di situ. Pan tadi teh ku Pak RT teh dibere duit 20.000 ditah meuli es kelapa nah meuli nu kieu. Enggak udah eta kita wa Ipang. Teu bale juga ya tuh lah. Lumayan goceng. Dititah tara balik. Mun dicoceng we duit teh 20.000 ale-ale 2 siji. Astagfirullah. Lumayan kacacing 10.000 Pak RT. Buat beli rokok.